Para mitra nuju ngadangukeun acara dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun terutami ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Dupi carios nyambung nuju dihancak ku Mang Jaya. Teu aya sanes para mitra carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ke-14 gitunya. Ari anak anjing naon cenah namina kirik para mitra. Kirik anak anjing gitunya para mitra sadaya. Nu namina anak anjing teh namina kirik gitu. Atuh salajengna para mitra sadaya ya paribasa tiki kirik nepi ka jadi anjing sia diurus cenah. Meni eueuh pisan mulang tarimana cenah kitu para mitra sadaya. Aduh nya tiki kirik nepi ka jadi anjing ku aing diurus pisan mulang dari mana cenah kitu para wargi. Janten kirik teh anak anjing. Mangga dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karangan Kileksa urang lajengkeun deui. Itu ayeuna teh para mitra nincak bagian ka-14. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangu. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-14 para mitra. Dina akhir bagian ka-13 urang sami-sami parantos ngabandungan harita nyinining leungit ti imahna. Kamana atuh nyinining teh para wargi? Mangga urang sami-sami hanca ieu dongeng judulna Rusia Curug Cikidang, karya Kileksa dina bagian ka-14. Harita para mitra mangkurip tuluy nanya. Aya nu leungit atawa henteu jeung mawa naon initna? Ngan hiji we nu teu aya teh nu anyar keneh. Tang tu dipake jeung sendal nu anyar teh eueuh. Nu sejen mah araya tageuninganan. Cek nu jadi pamajikanana. Mun kitu mah teu mawana naon atuh pasti ngan saraket diri. Kamana inditna budak teh atunya jeung naon sababna nepi ka tega teu bebeja ka kolot. Aya-aya wae ieu daya gunana nyaring sapeuting mun kaya kieu mah. Sabab tunggu tutung ngaranna, tunggu bari kapalingan. Tanyakeun atuh ka tatangga sugan aya nu nyahoeun. Ujung tanyakeun ka Jang Ading. Ari akang rek ka Bahjilun terus ka Pak RT rek laporan sakalian. Sugan we aya nu manggihan. Cek mangkurip bari tuluy turun kaburuan. Teu ngareret deui ka pamajikan. Bioon ge teu malire kana naon-naon leos init muru ka imah Ading. Rek nanyakeun sugan aya. Duanana init ningalkeun imah bari teu ngerus naon-naon, malah bioon mah ningalkeun seeng-saheng. Seuneu ngagedur di hawu. Kocapkeun mangkurip harita teh ngagedig leumpang gancang muru ka imah Bahjilun. Tapi barang geus tepi teh Bahjilun eueuh di imah, sigana mah teu kungsi sare. Kalah tuluy indit teuing ka mana? Mangkurip nanyakeun kanu aya di pipir imahna, tetela taya nu nyahoeun. Bingung we mangkurip teh tuluy muru ka imah Pak RT, barang gok tetela aya. Ya naon bangun rusuh mang? Aya kagarongan mang? Ceuk Pak RT meuni herani. Lantaran nempo mangkurip bangun leuwas. Henteu kagarongan mah Pak RT. Nanging pun anak leungit ieu teh teu aya ka dieu kitu. Cing tulungan Pak RT. Jawab mangkurip bari ngahega. Leungit budak. Har. Na kumaha mimitina atuh ieu teh? Da teu aya ka dieu mah cing atuh urang tanyakeun ka batur. Sugan aya nu manggihan. Muhun ka saha atuh nanyakeunana nya meni asa geumpeur kieu. Yuk atuh ka ditu tuh. Sugan aya nu nyahoeun. Tapi dah hese atuh jelema mah geus arinit ka pagaweanana deui. Paling nanya ka barudak malah kuring ge geus rek init ieu teh. Rek ka desa ieu teh, ceuk Pak RT bari tuluy init. Dituturkeun ku mangkurip muru hiji imah rek nanyakeun ka dinya. Barang gok terus nanyakeun ka hiji kolot nu aya di dinya tapi teu nyahoeun. Malah kalah colohok ngadenge beja aya nu leungit, tungtungna mangkurip kalayang koloyong jeung Pak RT. Na nanyakeun nyinining sugan aya nu manggihan.
Tapi unggah jalma nu ditanyangan ukur nyarebut duka bari bengong. Sarerea ngarasa kaget aya nu leungit teh jeung deui nu leungitna parawan. Mang Kurip teu buru-buru balik tuluy bae nanyakeun jeung Pak RT nananyakeun. Nu saterusna neangan ka nu rada anggang ka cai ka kebon ka sawah jeung ka tempat-tempat paragi ulina. Tapi weleh teu kapanggih, beuki beurang beuki capek, tapi nu disungsi tajalaratanana Mang Kurip ngahuleung. Waduh, cilakana ka mana atuh budak teh nya? Sabar heula Mang, sabar. Urang teangan sing apik. Malah mah urang minta bantuan ka batur. Datang tu meureun batur ge moal burung pada neangan, ceuk Pak RT tetep tenang. Ngalelemu hate Mang Kurip nu geus mimiti kaweur. Mang Kurip teu nemalan deui ngajentul diuk dina batu hanapeun tangkal juara. Pipikiran kumalayang kanu anggang, nyangka kanu lain-lain. Sagtuna heula Mang Kurip jeung Pak RT nu keur neangan nyinining. Ayeuna kocapkeun bioon sabada nepi ka imah ading. Tuluy ngageroan siga nu teu sabar. Puguh ading nu keur sarereuwaseun korejat hudang. Tuluy nyampeurkeun ka hareup ari inung ading geus indit teuing ka mana, sigana mah ngarit keur maraban domba. "Olah, geuning bibi aya naon, Bi?" ceuk ading sanggeus mukakeun panto. Gek manehna diuk dina bang baru. Bioon mah nangtung bae di buruan pok nyaritakeun nyinining nu leungit. Ditetek taya nu kaliwat sangkan kahartieun ku ading. Puguh ading meni ngarenjang. Jadi nyinining teh leungit, Bi? Nya jang teu aya ka dieu kitu, sugana milu ulin ka dieu. Bah, tuh ya Bi apaan kuring maka kara balik ti imah bibi. Tuluy sare da tunu malah mah ngarit ge emak yeuna teh. Duh, kumaha atuh nya ari Mang Kurip ka mana, Bi? Ceuk ading bari ngeleper. Manehna bingung para mitra. Keur neangan Bahjilun bari neangan budak, cing atuh bantuan neangan ujang. Kumaha ieu lamun geus kieu urang teh teu puguh laku. Tunggu sapeuting jeput teh teraya artina atuh. Mangga Bi mangakeun lah urang bantuan neangan ku abdi. Kalabang ading ngalungkeun sarung ka tengah imah. Jerut turun kaburuan leos indit rek nepungan Bahjilun. Maksudna rek neangan nyinining ari bioon buru-buru balik deui ka imahna. Tapi samemeh tepi manehna nempo awewe kolot. Nu leumpang di jalan tuluy disampeurkeun. Barang geus tepi tuluy nanyakeun anakna, tapi da teu nyahoeun. Nu ditanya kalah malik nanya, hayang nyaho kana sabab musababna. Bioon poho kabalik tuluy ngider milu neangan anak. Nu tadina moal jauh teh jadi katutuluyan. Neangan kacai ka kebon ka sawah jeung nepungan batur-batur ulina nyinining, tapi weleh teu kapanggih. Malah mah unggal nu ditanya pating rarenjag ngarasa reuwas ku eta kaayaan. Ari reuwasna para mitra, lantaran asa kaget ngadenge jalma leungit. Puguh bioon beuki tagibur hatena. Lantaran anakna teh tayalaratanana, estu lebeng taya nu manggihan. Tungtungna bioon balik deui ka imahna. Harita teh geus beurang, da panon poe geus moreret panasna kacida pisan. Barang jol ka imahna bioon meni ngajenghok. Lantaran teu kaambe bau tutung, sigana mah cai dina seeng saat param teu kaambe bau tutung. Ari seuneu tuluy hurung da suruhna teuas, ruhakna awet naker. Duh, Gusti, nah aing teh poho-poho teuing apa ninggalkeun sangu dina seeng. Tang tututung meureun, ceuk bioon bari tuluy rurusuhan ka pawon. Barang red seuneu di hawu tetep ruhai ngan ayeuna mah kaluareun hawu ge ruhai, seuneu teh mapai suruh nepi ka beakna. Puguh bioon reuwas untung jauh keneh kana bilik jeung barang sejen. Atuh teu ngaduruk sarta seuneu teh teu ka mamana bae. Teu bacacaran bioon buru-buru ngasupkeun ruha ka hawu. Sesana diceos ku cai meunang nyiuk tina gentong. Sanggeus seuneu kawilang aman ka karanyait sangu nu geus bau tutung. Blok dibahekeun kana boboko, tetela ka ameu teu puguh, da puguh seengna gari. Tungtungna para mitra, bioon kalah ka ngahuleung. Cul sangu mah teu diurus, kalah manyur seuneu nu aya di hawu di pareuman bisi ka mana bae. Geus kitu koloyong ka tengah imah tumpa tempo ka unggal kamar. Susuganan anakna geus datang, tapi keukeuh teu aya. Malah Mang Kurip ge can datang. Cilaka mun kieu mah hese neangan budak teh. Nah ka mana atuh indit nanya bet nyiar-nyiar pi ka Malangeun teuing. Sar budak ogoan teu kaopri getrik-getrik bet nekat ngadon kabur kanu teu puguh. Leheung basa mun salamet kumaha mun aya nu margasa. Duh. Ka mana atuh anak king hidup teh? Nah tega-tega teuing ninggalkeun emak.
Ceuk Bioon sasamat ka anakna. Ituna teh bari ngoloyong ka tepas. Gek diuk satengah mebeutkeun maneh, sakujur awak lungse taya tangan pangawasa. Hate tagiwur teu puguh rasa, da puguh bingung mikiran anakna. Ari ading harita teh basa geus meunang beja ti Bioon, manehna tuluy muru ka imah Bahjilun. Maksudna rek nanya ke nyinining, tapi susuganan tepung jeung mangkurip, tapi barang Jawa teu kasampak, malah imah Bahjilun taya sasaha, meuni simpe cigat eueuh jalma. Be, kamana Bahjilun teh ya? Geus nyahoeun acanya kanu leungit. Jeung deui kamana ari mangkurip? Geus tepung jeung Bahjilun atawa acan? Ah, teangan ku aing mah. Ceuk ading bari tuluy ngaleos ka beulah kaler, gok tepung jeung aki-aki nu rek kacai. Ku ading geuwat ditanya suga nyaho ka Bahjilun. Ki, punten bade tumaros teh dupi Bahjilun ka mana angkat nanya? Na angkat ka sawah atau nepi ka kebon? Abdi aya perjogi ka anjeunna. Nyaho jang aki mah teu kungsi tepung jeung Bahjilun. Jika nama ka rumah meureun da sok ka ditu ngadon leuman jagong. Jawab aki-aki bari tuluy ngaleos. Kawasna mereka cai meureun semurus. Mendakan mangkurip atawa teu ki? Ka mana ngaleos nanya? Ading nanya deui. Ari aki-aki tuluy ngaleos siga nu teu sabar, pok ngajawab. Teu jang teu kapanggih aki mah. Kituna teh bari beuki gancang muru kacai. Ading rada keheuleun tapi lila-lila mah ngarti, nyeh ading seuri sorangan. Tek miceun meureun si aki teh meni purat perot kitu. Init siga bima we teh mah, karunya teuing lah. Mun teu katahan teh. Aing ketempuhan. Rewas ading ge init ngajugjug ka huma Bahjilun. Nu pernah nakuloneun lembur. Ading geus apaleun kana kabiasaan Bahjilun, lamun wanci kitu sok ngadon sare di saung huma, atawa ngadon ngarautan jejer useup. Atawa nyieun korang paranti lintar da kitu pagawean Bahjilun teh para mitra. Keur maeukeur Bahjilun teh duda eueuh nu ngurus di imahna. Tekung silila para mitra ading harita teh geus nanyak di jalan setapak. Manehna leumpang gancangna keur dahayang buru-buru tepung jeung Bahjilun. Atuh teu lila geus tepi ka sisi huma, breh nempo saung nu aya haseupan. Ading bungaheun lantaran lamun di saung bijil haseup hartina aya jalma keur ngadurukan. Pasti si Abah ye. Sok di dieu matuhna teh, keun sia. Rek ditipeulah sia ku aing keur naon cenah manehna teh nya. Ceuk ading bari di tuluy mengkol ka jalan anu buni. Tuluy nerobos ka huma nu parena geus di alas sawareh. Tunggul jagong masih keneh loba, jaat keur meujeuhna karolot, areuy hui ngaruyun dina tuturusna. Teu lila ading geus tepi ka tonggoheun saung tuluy ngeteyep ka lebak lalauna. Tidinya keneh geus kadenge sada aya nu ngadekan awi. Siga nama Bahjilun keur meulahan suluh awi, reg ading eureun tukangeun saung. Tuluy noong tina birik saung nu dijieun tina awi meunang nyacag tina jiga palupu. Breh katempo jalma di saung tetela Bahjilun keur meulahan awi. Bungaheun ading teh tuluy ngomong. Keur naon, Bah? Ngajentul we sorangan, cenah bari tuluy asup ka saung. Puguh we Bahjilun teh ngarenyag para mitra lantaran aya semah nu datang. Ditukangeun da biasana masok ti beulah kaler ti jalan gede. Wai. Geuning maneh ding. Nanaonan sia jebul di tonggo ha? Buah-buah sia teh maling jaat ha? Mangkaning beulah tonggo teh euy can dialaan teh. Henteu Bah, sagala rupa teh lah. Sing percaya ka kuring atuh. Nah, iraha kuring puak paok biasana ge mun aya pangabutuh masok menta ka Abah. Tara pulang paling nurutan bangsat. Kadinya sotenya sabah da talina matas ngider ite. Ceuk ading bari gek diuk dina tempat diukna ret kana beuleum sampeu. Atuh teu tata pasini heula para mitra kadawak dicokot tuluy di dahar banguni mah. Solohok Bahjilun ti eta sampeu teh kakar asa kiji manehna can ngadahar. Giga nu kalaparan we sia mah sading, tos di mana ha? Bahjilun reuwaseun panon melong ka ading nu keur ngadahar sampeu. Matak tos ngider Bah neangan nu eueuh ye. Ngan sakitu jawabna tuluy cacamuilan ngadahar sampeu. Teu malire kanu bogana da geus kitu biasana, lain sakali bae ulin ka saung Bahjilun teh. Bahjilun teu nanya deui manehna ngarti kana kalakuan ading. Lamun keur barang dahar tara beunang dibawa ngomong, sok kalah kacape sorangan.
Tapi hate Bah Jilun ngarasa heran da karasana pating sareblak. Siga nu meunang kareuwas beda rasa teu jiga sasari. Oi. Nah aya naon ye palang siang aya nu cilaka we. Waduh. Oi aya naon ye teh? Cing caritakeun. Bari para mitra sadaya harita teh bari ngasurkeun suruh kana durukan. Gur seuneu hurung benih gede, tuluy ngaguar lebu korehel teh bubuy sampe gede sagede bitis. Geus bahala sakige wareg. Cek ading bari ngosom. Lain soal wareg-wareg sia badul. Caritakeun aya naon ye teh? Jadi mah keur abah bari nagelin keur maneh. Abah ge can ngasaan. Nyanyahoanan wae sia nu bogana can kabagean, meuli geus cecelebekan teu gablek ka era sia. Cek Bah Jilun bari niupan belum sampe ngarah lebuna bersih. Oh, can ngadahar gitu abah. Karunya teuing kumaha atunya lah. Geus beak ieu hampura ya bah. Aya cainan teu? Kop tadi na lodong. Nuhun bae lah lapar puguh ieu. Karudang sare kudu geus init. Penting pisan kudu init ayeun-ayeun yang anu eueuh. Oi sok caritakeun aya naon atuh. Tong loba carita lah. Tapi kita heula abah rek dahar sampe heula sampe ngobrol euy. Ading ge nangtung tuluy ngadongkang cai meunang naheur tina lodong. Golok-gok nyicikeun kana sorok regot diinum bangun nikmat naker. Kumisna kabaseuhan. Ya tenang we abah mamasok sing tenang da kuring ge rek urud heula lah. Capek moal waka ngobrol ye. Tas nanyak jeung tas udar ider ongko. Mawa bakonan teu ding? Teu menta we ka abah sarokeun mah. Oh, sia zamannya masa umur-umur dengan ukur menta. Ngarokok capcik sia mah. Da kiraha ngabogaan dompet bako jiga abah. Ari melak pinter sia udud mentaan bedul teh. Kumaha sabah da sok dijual lah menang melak mah. Rek udud mementa we ka abah pila kadara sarokoeun da loba teu loba kuring mah ngarokok dengan sarokoeun. Cek ading bari ngaragamang. Kana dompet bako nu ngagoler dina taneuh tuluy ngalinting. Oh, sia sarokoeun salakali udud. Sataun ge sia sabaraha lempengeun euy sia. Da can kungisi ngitung dan puguh mah bubuk jadi haseup jeung lebu jadi lebu deui. Keun bae da kasobat atuh bangke lamun abah aya kasusah ditulungan ku kuring. Ngan ayeuna mah kuringna we sangsara keneh tulunganeun abah. Bah Jilun ngan ukur ngareret, lek neureuy sampe meuni euleugeun. Geus kitu regot nginum diuk pindah ngajauhan durukan. Tayohna geus panas, memeh ngomong ngalinting heula daun kabung padahal padudan ge aya. Puguh aya perlu kuring teh bahi teh pangna jebul ti tonggoh teh. Lain tas maok jaat atawa kunyit, tapi tas ngider tidak tarloa. Dadap tuluy ka sawah huni, tuluy ka Cileunca, ayeuna anyog ka dieu nu matak capek jeung lapar hampura we. Ceuk ading ngamimitian nyarita nu daria. Tapi ngomongna campur bohong da can kungsi kanu jauh ka karakadinya. Harita para mitra Bah Jilun tuluy nyarita. Nah neangan naon sia jading? Apa neangan abah da bongan di imah eueuh. Magarkeun teh cenah rek sare tapi ayeuna geus aya di dieu. Na teu tuduh urut nyaring sapeuting teh bah. Oh, neangan abah. Ari tunduhna mana taku ding. Tapi kulantaran pikiran nyaring wae, tunduh teh kalabur deui. Hate abah teu puguh rasa kitu salah kieu salah. Akhirna sare teu bisa. Nya terus we ka dieu, kabeneran di dieu mah rada tentrem ding. Nu matak cicing we abah teh di dieu kitu tah. Namikiran naon atuh bah jiga-jiga nu dinas pisan? Ading teu wani heureuy ayeuna mah. Manehna ngarti yen Bah Jilun nya-nya daria ngomongna. Kieu ding. Ayeuna mah abah teh rek wak cabalaka we ka adingnya. Sabab sanajan kumaha bae oge maneh teh sobat abah. Sagala rupa kaayaan abah, boh lahirna, boh batina geus kanyahoan ban kumaneh. Atuh abah moal asa-asa dina nemongkeun hiji kaayaan nu karanapan ayeuna. Kieu ding. Abah teh geus bosen hirup sosoranganan, hayang aya nu ngawulaan. Hayang sarua we jeung batur sakumaha umumna jalma. Lalaki kudu boga pamajikan, awewe kudu boga salaki, geusan silih pihapekeun diri. Silih bantu jeung silih pikanyaa. Da manusia jeung manusia teh kudu silih pikanyaa, ulah silih musuhan. Da ayeuna abah rek minta tulung ka maneh. Sangkan cita-cita abah teh bisa kahontal sarta jadi kanyataan. Sina ngawujud kalayan lancar. Kumaha bisa ngabantu atawa moal ka abah? Pasti atuh bah ngabantu ka abah mah.
Sabab abah ge sok ngabantu ka kuring, tapi dina hal ieu teh kudu ngarti ieu. Kudu kaharti heula bantueunana. Nah kudu ku jalan kumaha ngabantu ka abah teh. Nah abah teh hayang boga pamajikan atawa kumaha? Da kitu cita-cita abah teh nu kanyahoan ku kuring mah lain. Teu salah. Teu salah bener maneh. Memang hayang boga pamajikan abah teh. Geus kaimpi-impi bakatku geus banget hayang boga pamajikan. Lantaran geus lila teuing jadi duda abah teh nya. Geus meujeuhna jadi hiji bapa. Jadi pimpinan rumah tangga nu tentrem jeung bagja. Yakin hayang boga pamajikan abah teh. Jawab Bah Jilun tegas naker. Geus teu asa-asa ngomong ka ading da ka sobat. Kaharti atuh. Kumaha tu nulungan abah teh? Gampang ding. Lamun nya hayang nulungan ka abah maneh kudu rela ninggalkeun ninining. Hartina ulami kahayang ka manehna bisi ngarasa rugi. Keuneh ku abah ke diganti ku duit. Hayang sabaraha dibayar ku abah? Hayang sawah kop tuh nu dilegok nangka pola. Lamun teu percaya mah ganti susuratanna ka desa ku maneh. Mun kurang kene tah munding abah nu di tengah ku si Ujo cokot kop keur maneh. Asal ulah kumawani mikayang ka ninining. Sabab eta mah keur abah. Tangan sakitu pamenta abah teh. Da asana mah teu berat. Cek Bah Jilun bari pepeta. Atuh meningah ulang ading terada berat ari dipentaan tulung kitu mah. Sabab manehna asa leuwih boga hak pikeun mikahayang ka ninining. Mangkaning geus mineng di deukeutan, geus mineng di helaran. Mineng di banyolan ka indungna, malah bioon bangun doangeun pisan ka manehna. Ngan can dijadikeun bungkul da puguh ngarumasakeun can boga sarat. Nah, kaya ka ngahulang ding. Berat dipentaan tulung ku abah sakitu. Ieu mah ngarah aman, bari jeung rapih we atuh. Kahiji sosobatan urang moal buyar. Kaduana bakal aman, moal pasea jiga kamari. Katiluna maneh jadi untung sabab bakal dibere modal ku abah. Pek we pikir sabarahaeun lamun meuli sawah dilegok nangka. Sabarahaeun harga munding nu sajodo. Munding sarakit, cing pikir sing api. Ulah bodoh dihaja lebah dieu mah yeuh. Ulah bodoh dihaja pokona mah. Lebah dieu mah loba kene awewe mah piraku rek keukeuh we mikayang ka ninining maneh teh. Ya abah nah atuh meuni keukeuh teuing pan loba awewe mah, cek ading bangun gemes. Bet keheul para mitra ari ngadenge-ngadenge teuing kitu. Tapi Bah Jilun teu amek sigana teh geus sadia pijawabeun. Kieu ding. Ari abah mapangna keukeuh mikahayang ka ninining teh nya geus aya dadasar ti dituna. Geus dirancanakeun ti baheulana jeung deui aya sababna nu kuat. Baheula waktu ninining umur 1 taun leuwih, bapana katarajang gering ripuh. Malah mun teu katulungan ku Kimanta mah jigana mangkurip teh bakal tetep renggenek di alam siluman. Jadi tukang goong. Harita aya katerangan yen siluman teh pangnana ngapuayang keur hajat karyaan nyunatan anak siluman. Da ayeuna ninining geus gede, abah teh hariwang bisi dialade ku siluman. Sabab bareto bapana beunang direbut deui ku Kimanta. Kahariwang abah teh bisi siluman ngunek-ngunek. Nu akhirna aya niat rek nyokot deui turunan mangkurip. Da ieu nu jadi dadasarna teh. Sugan we ari niningna dikawin ku abah mah siluman ge moal wanieun. Dah kitu ding. Ceuk Bah Jilun bari pepeta. Nyarita si ganunya da ading ge kapangaruhan para mitra. Tapi ading rada kerung palebah ngadenge anak siluman nu disunatan mah para wargi. Nah, anak siluman sok disunatan di jelema bah sakakara ngadenge. Wating lain ngariakeun bareto mah keur naon buah. Sok aya wae si abah mah. Ih, ceuk ujaring carita kitu ge da abah mah teu nyaho. Nyaho teuing ari bener jeung henteu mah. Duka teh teuing nya henteu mah kitu. Ngan basa abah jeung aki antri ngintip sora gamelan teh di jalan kungsi patepung jeung opat jalma nu disangka siluman. Nya manehna nerangkeun yen rek onangan cenah ka dulurna keur hajat ngawinkeun maksakeun datang. Da bareto basa karyaan teu datang cenah. Da palebah ngariakeunana teuing jiga di urang teuing henteu. Da abah ge teu nyaho atuh. Ngan ceuk manehna ngariakeun cenah. Jadi palebah dinya nama abah ge memang teu nyaho. Ngan maksud abah sanya nama pangna mikahayang ka ninining teh. Kitu lalakona teh. Adi ngahuleng. Manehna eleh pangalaman.
Memang kungsi ngadenge caritaan jalma loba. Malah basa bapana aya keneh ge ading kungsi ngadenge yen mangkurip kungsi jadi tukang goong di alam siluman. Memang para mitra dongeng kolot-kolot nu kungsi kadenge ku ading. Malah kungsi diyakinkeun tempatna di Curug Cikidang. Kabuktianna ku iket kimanta nu tinggalin tea. Sajabati kitu ading ngadenge yen Bahjilun salah sahiji kolot nu kungsi ngabelaan mangkurip. Kari-kari ayeuna aya omongan kitu puguh we hate ading jadi pewot. Rumasa eleh pangalaman sok sanajan caritaan Bahjilun can yakin bener. Kunaon kalaka ngahulang ding? Can ngarti keneh kana maksud caritaan Abah atawa teu ridho munurti nyinini? Kurang keneh gantina kumaha ieu teh ha? Lain bah. Lain teu ngarti, lain teu ridho lain. Lain kurang keneh ku gantina lain, tapi kuring berat nyaritakeunana. Kuring mah karunya ka nyinining teh, karunya ka Abah jeung karunya ka mangkurip. Sedang kuring teu bisa nulungan, moal bisa ngabelaan, boh ka Abah, boh ka nyinining. Sabab kaayaan kuring batan sakieu. Keur amah anak nu miskin teh ngora keneh, atuh jadi taya araheunan atur tah harta tuna harti. Taya kaboga iwati badan sakujur we. Hampura bah kuring teu bisa nulungan, ceuk ading daria pisan. Manehna ngarakacak ari ngadenge kitu mah Bahjilun kitu mah watir kana warugana. Nu geus nya-nya mikahayang ka nyinining sedengkeun asa samar kana laksana. Nah kumaha ding naon atuh nu dipikiran ku maneh teh euy? Lain anu dipikiran bah tapi berat nyaritakeunana. Tapi kulantaran Abah belak-belakan ka kuring rek belak-belakan ka Abah. Nu sanyana mah kuring ge bogoh pisan ka nyinining teh. Ngan teu wakca balaka. Darumasa kuring mabatan sakieu. Da ayeuna ngadenge caritaan Abah nu sakitu jerona tetela kuring lain bandingeun Abah. Jadi ayeuna mah kieu we bah lah perkara nyinining mah kuring teh geus teu ngaboga-boga. Mangga wae ari dayekeun mah ka Abah. Kuring moal aya gantar kakaitan, moal aya catang supaan. Pokona mah moal ngahalangan atawa ngahihileudan. Da jenisna ge nyaho bogoh nyaho henteu ka kuring. Atuh sajabati kitu perkara gantina nu disebut tadi ku kuring moal ditarima, era narimana oge. Era ku diri sorangan jeung era ku umum sarta era ku Abah. Sawah lain teu hayang, muning lain teu kaharti. Duit lain teu kabita, ngan ladang naon atuh. Dan nyininina ge lain hak kuring, lain milik kuring. Da eta mah nu mangkurip, nya mangga we penta ka mangkurip. Ari dibikeun sarta jenisna narima mah taya halanganana. Kuring mah moal bisa naon-naon bah jadi putusan mah prak we lah kuring mamasrahkeun ka Abah. Ngan lamun nyinining teu bogoheun ka Abah wayahna ulah nyeri hate. Jeung ulah nganahan ka kuring. Lamun kaparengan manehna bogoh ka kuring. Sakitu we bah. Ngan kuring janji bisi ngajadikeun halangan ka Abah, kuring moal kumawani ngadeuketan nyinining. Kajaba lamun geus resmi kapimilik ku Abah, tah sakitu we. Ayeuna para mitra Bahjilun nu ngahuleung. Harita teh manehna kataji ku basa-basa jeung kekecapan ading nu tandes. Teu asa-asa jeung teu kagok hiji tanda yen bener-bener kaluar tina ati sanubari. Najan tukang heureuh jeung banyol ge ari dina tempona daria mah. Nya teu burung tandas ngomong. Jeung di Bahjilun kataji ku kasatriaan ading nu bener-bener teu silo ku harta banda. Sok sanajan dipasrahkeun ka manehna ge lain saeutik, tur ta lain bobodohan. Kartos sawah henteu bah? Ading nanya ka nu ngahuleung. Kaharti ding kaharti. Tapi tadi maneh ngucapkeun yen karunya ka Abah. Naon nu jadi sababna karunya palebah manana euy? Karunya pedah Abah geus nya-nya we mikahayang ka nyinining. Nepi kawani ngorbankeun harta, tanaga jeung pikiran. Pikeun ngahontal cita-cita. Malah mah tega nanonkeun nyawa pikeun mibanda nyinining. Da lamun nyinining bener-bener didodoho ku siluman mah, heugeus aya dina cangkingan Abah. Yakin siluman bakal ngabinasa ka Abah. Da ieu pangorbanan Abah anu lain saeutik, cirining hiji lalaki langit lalanang jagat. Duda perkasa nu wani ngayona naon bae nu bakal tuwiba. Asa laksana ka nyinining. Wah. Teu kudu karunya atuh ding. Sabab eta mah geus hiji kaputusan geus jadi resiko eta mah. Teu kudu karunya. Kuring ngarti tapi ba. Tapi naon. Nyininingna eueuh di imah leungit. Na atuh para mitra sadaya. Ana beledag deh
sadaya sora gelap nu nyamer kana sirah Bahjilun. Karasana ngajleger ngaruntagkeun hate. Hampir katura lengan ngadenge kitu teh. Bahjilun colohok bengong molotot ka ading nu mawa beja. Bahjilun can percaya kana omongan ading bisi magarkeun akon-akon wungkul. Nah teu salah kecap omongan deding. Bahjilun pias. Teu salah bah. Malah tadi teh kuring tas neangan nyinining, bari sakalian neangan abah rek ngabejaan. Ayeuna ge Mang Kurip jeung anu sejena keur nareangan. Malah mabuakeun gujru di lemur mah. Dan tadi teh katempo loba jalma burber ka unggal madhab. Demi Allah bah ieu teh beja teh. Bener lain jijieunnan kuring wungkul. Bioon ngabejaan ka kuring teh. Bahjilun calangap bakat ku kaget. Beungeut pias jiga mayit sakedapan mah teu nyarita. Pipikiran geus kumalayang kanu angang. Sarta boga pikiran nu lain-lain rai bulu punuk muriding jajantung ratuk jiga nu tutunggulan. Hate pating seredet asa disisit ku hinis. Lain reuas bobohongan da pugu geus kabungbulengan ku nyinining. Mata kamari pasea jeung ading ge apan bakat ku bogoh kari-kari ayeuna ngadenge beja nu teu hade. Puguh matak ancur kana pangharepan. Asa taya gunana sakabeh tarekah komo da peuting taditas kemit saputing jeput. Mung hanjakal waktosna ka Bojong Seek.